Sampurasun sadayana tiris. Nah, ayeuna mangipul bade teraskeun deui carita kawalinan barudak lembur tina buku Kawalinan Barudak Lembur. Eta bagian nu katilu. Naon bagian nu katilu? Nah, eta sonda. Pasti aya terang sonda. Pasti atuh udah kantos ngalaman budak. Kantos ngalaman kapungkurnya main oge, sering oge sih main sonda oge kapungkur. Nah, ayeuna urang caritakeun cenah isina buku ieu anu judulna Sonda. Lonceng tanda istirahat geus ditakol. Teng 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 teng. Barudak rabul kaluar ti kelas. Anis, Imas, Isah jeung Sumi lalumpatan ka gigireun sakola. Kup-kup nyaropot kenteng sagede-gede teu ramu. Eta kenteng teh aya nu buleun, aya oge nu masagi. Keur kitu, Torojol, Pandu, Ulun, Dela jeung Rangga. Maranehna oge nyaropot kenteng nu diteunggeun dina sela-sela benteng batu. Sumi, urang sondah yuk. Pandu ngajakan. Urang ngadu lalaki jeung awewe. Rangga menguruh. Berbet. Barudak lalaki lalumpatan muru ka tempat barudak awewe. Embung, sok licik barudak lalaki mah. Tembak Anis. Moal, da bageun urang mah nya. Ceuk ulun bari ngicepan baturna. Nya, kamari oge sondah jeung Imas henteu licik. Dela ngareret ka Imas, Imas unggeuh nganyakeun. Sok atuh, tembak Isah bari ngareret ka Anis. Asal kudu dipanggieunkeun tempatna ku budak lalaki. Ceuk Anis. Sok, ku abdi dipanggieunkeun. Pandu nyopot rokrak, tuluy ngagadisan nyieun tempat sondah. Sok Rangga nyieun jam-jamna, Sumi nitah ka Rangga. Genep kotaknya jam-jamna mah. Cek Rangga bade ngaguratan taneuh nyieun kotak. Gancang atuh bisi kabur asup deui. Bisa ngareret kana lonceng nu ngagantung hareupeun kantor. Geus, ieu geus anggeus. Pandu nembalan bari cengkat. Mana? Geuning can nyieun omber jeung tempat cabrek. Anis morongos leungeunna ngajewang rokrak tina leungeun Pandu. Tah, ieu omber. Ceuk Anis, manehna nyieun garis wangun segi opat di gigireun kotak kadua belah ti katuhu. Nu ieu tempat cabrek sarerea. Ceuk Sumi bari nyieun tanda cakra dina kotak nomor 15. 1, 2, 3. Rangga ngitung kotak. Aya 18 kotak. Cenah. Ayeuna saha nu panggeulana nalung, lalaki atawa awewe? Ulun nanya. Awewe heula. Ceuk Isah bari nyurungkeun awak Udin ngurilingan kotak tempat sonda. Anis jadi indung ngalungkeun kenteng kana kotak kahiji oge panggeulana dituturkeun ku Imas, Isah jeung Sumi. Palinter budak awewe mah dina sondah teh Anis jeung balana oge geus ampir tamat ngalung kana kotak anu panuntung. Woyah, Sumi Gudi. Tuh, kentengna angkel kana garis. Rangga engklak bungaheun. Sumi cicing di luareun kotak. Da geus Budi teh kentengna dicopot ku Anis. Anis, Imas jeung Isah terus engklek mapai kotak. Bala rek nyokot kenteng dina kotak panuntung, Imas nubruk ka Anis. Atuh, jadi sakotak keduaan. Gudi, Imas jeung Anis gudi. Pandu ngotot leungeun Anis cenah kaluar tina kotak. Ayeuna ngan Isah anu can gudi teh manehna mah ati-ati pisan. Saenggeus beres ngalung,
terus nunggak kenteng dina tonggong leungeunna belah katuku. Geus kitu gancang engkle nepi ka rengsenan ngaliwatan unggal kotak. Ber buju ber sumut embe nyungcung meber. Cek ulun bari ngarenyohan Isah. Isah balem, awas bisi ka tembong buntu. Anis ngilingan. Rangga, maneh teu mabukan atuh. Sumi ninyang leungeun Rangga. Kurwek-wek. Dia lain buat engkelkan balik jibruk. Isah kuat teu kagoda. Ayeuna Isah geus nandeur kenteng dina dampal leungeun katuhuna. Terus engkle deui siga tadi. Isah bujurna jubrod. Bujurna baseuh. Ulun ngagoda. Isah tetep balem. Bari terus engkle ngapain kotak. Sok gerang ngalun. Cek Anis bari malikeun awak Isah sina manggongan kotak sonda. Awas, tong didinya atuh Rangga. Isah mencereng. Sok ngubung we atuh. Rangga nimbalan. Kelowong kenteng kahiji dialungkeun. Pluk. Mener pisan kana tengah-tengah kotak anu kadua. Meunang, tuh hareup keneh. Cek Sumi, curugna diantelkeun kana tangga. Terus diturelkeun kana tarang ulun. Meunang. Lung kenteng anu kadua. Katilu jeung kaopat dialungkeun. Meunang deui. Imas ajaret-ajaretan. Nu ieu henteu wew. Dela ngabegegan. Halim urang itu Anis ngitung hasil nalung. Woya hutang tilu barudak awewe tinggal ajrak. Sok si kandel nyakran asum cek Isah ka Sumi. Nya ngarah ka tembongeun. Sumi nembalan bari ngajebegan ka barudak lalaki. Wah, engke oge dipales ku kuring cek ulun. Sabot barudak anteng sonda teu karasa waktu istirahat geus meh lekasan. Treng. Lonceng ditakol deui. Anis sabatur-batur ngalompatan. Budak lalaki hutang tilu. Barudak lalaki hutang tilu gendol. Cenah bari seserian. Engke tuluykeun, pasti bakal kabayar. Cek Rangga bari numpak nutupkeun barudak awewe. Nah, eta carita tina sonda. Nah, sakitu tina carita kalau barudak lembur rangke urang nyaritakeun deui bagian kaopat tina buku kawian barudak lembur. Nah, mangga kasadayana hatur nuhun.